Iya orang para jamaah sadayana begitu orang ningali dik naon harapan orang di alam dunia harapan orang mah menuju ke Allah anu ke bakal asli orang bakal balik ke tempat asal orang tuh bakal ke tempat asal ya awalnya orang ti Allah dek balik deui ke Allah tapi lamun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun asa batur ya balik teh jelema nikah begitu nikahna kayana nikahna di jam 5 nikah ya begitu nikah jam 5 begitu kayana kusawab geus nikah lagi dia akhirna eta jelema teh kayaan teh nepi dia begitu nepi ka dia berarti ieu jelema salaki wajib dirinya ngajakatan pikeun pamajikanana dia berarti kusabab geus aprok mangi dina Ramadan jeung sawal bil barakah wal karamah sya'bul qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wastaghfiruh walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sareng syukur yang panjatkeun ka Allah Maha Luhur shalawat wa salam yang sering hadir kajian alam wa sallallahu alaihi wa alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan kita tetap mudah-mudahan bulan sadayana sehingga insyaallah dimatikan di Rasul wa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah orang dinaung ayeuna masih dipasihan ku Allah kanikmatan anu fi urang tiasa maos manaki kalayan urang sadayana tiasa melaksanakan tarawih termasuk urang sadayana nyata tiasa maos hadiah berikut urang maos dina ieu wengi insyaallah mudah-mudahan dugina urang kana ieu tempat kalian pengen ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang nyata masih dina sasi Ramadan. Mana sasi Ramadan para jamaah sadayana bulan di mana bulan rahmat Allah, bulan maghfirah Allah. Sehingga penting kurang dijadikan kurang kesempatan fikir tobat ke Allah. Kusabab jelema lamun tobat ke Allah maka faghfir lahu maka bakal dihampura dosana ku Allah. Urang lamun ningali kayan penting ayeuna urang bisa kumpul di dieu bari jeung maksakeun capek ngukur capek leuseuh ngukur leuseuh mah tapi kacape urang teh tibang salah kadar di alam dunia leuseuhna urang tibang di alam dunia kita manakib baca manakib di alam dunia kita tarawih urang capek kita teh di alam dunia capek di alam dunia ini Masya Allah ngan orang hayang ngarai kebagjaan anu abadan abadan sehingga tempat peristirahatan orang mangke sambil maut begitu jelema geus maut tak abadan abadan begitunya mana hati lamun jelema di alam dunia dipakai sia-sia dipakai tertenang ke ibadah ke Allah mana hati rugina kayak disiksa na begitu jabah hantam-hantaman kaya eureuna lamun jelema celaka teh Masya Allah
Matakan orang kunaon orang lewat manakib, lewat orang nyata zikir. Atau dek kumaha deui urang mah ningali ibadah kos kieu, puasana kos kieu, tarawihna kos kitu, masyaallah dek kumaha atuh mukurna. Dek mana nu bisa nyelametkeun urang atuh. Ningali kayaan mah. Urang ayeuna urang ngariung ngaji dihampura dosa ka Allah beuleungeun balik berbuat di maksiat. Dek kumaha atuh. Urang ayeuna puasa Ramadan capek Allah ridon ka urang begitu jrek lebaran maksiat dia nek naon urang diandalkeun ieu amal ningali kaayaan kieu masyaallah. Nah begitu orang kan reuas lamun kurang diresapi hirup resapi kurang kali-kali lamun bisa mah kali-kali kubur diri urang teh. Jadi geus nyieun kuburan sorangan teu kudu nyampekeun. Lamun urang teu mampu ku sabab naon? Ku sabab ieu hate urang teu as keneh geus. Teu as urang teh ngaji teh hayang kitu tah. Hayang bahwa urang teh ieu keur aya di alam akhirat hate teh. Tong aya we di alam dunya, aing di alam dunya urang teh asa moal paeh wae geus ningali bujurna nuturkeun geus poho kana akhirat. Insyaallah ningali usaha geus teu mengenal halal jeung haram. Sabodo teuing nu penting usaha, puasa mah geus ditelor-telor, tarawih mah sabodo amat. Puasa sabodo, tarawih sabodo, ngaji sabodo. Nah dek gila kita dek megar di alam dunya. Berarti kan kitu hatena teu as, masyaallah. Urang telah begitu jelema urang alhamdulillah dibere sehat. Anu sehat ge riweuh keneh wae. Nu sehat riweuh ku kedaangan, anu gering riweuh ku gering. Gitu. Itu usah hiji jelema teh. Dibere gering hayang sehat riweuh ku geringna, dibere sehat hayang meuli daging jeung baju riweuh ku bajuna. Itu sebenarnya urang dek kumaha masyaallah. Dikakileun teh nya. Diresapi kurang teh aing teh capek, puasa teh capek, tarawih teh capek, ngaji teh jaba peuting, jaba tarawih cek nafsu mah ngeudahna mah teh ngedeng gitu eta. Bari ngedeng, bari ngaheulai, bari jeung ngelebet-ngelebetkeun duit, kitu tah gimana? Pemajikan seuring gitu tah. Bari seuring. Angger we mari di mah oge aya mobil mah di we. Ya masyaallah. Ya orang para jamaah sadayana begitu orang ningali dek naon harapan orang di alam dunya, harapan orang mah menuju ke Allah anu ke bakal asli orang bakal balik ke tempat asal. Urang teh bakal ka tempatmu asal ieu. Awalna urang ti Allah dek balik deui ka Allah, tapi lamun ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asa batur ya balik teh. Jadi anu dek balik teh asa batur lain urang mau balik ieu. Aing mah sehat keneh, aing mah jag-jag keneh, aing mah moal kalaparan loba keneh. Asa lain urang anu dek kitu. Ieu teh kamunafikan dina diri gitu. Masya Allah, orang menyebut kerja iman, gitu kopi akhir iman, ayah kenapa itu iman? Asal terpercaya, ayah kamu nafikan anak, ayah kamu nafikan punya diri orang. Penyakit kamu nafikan kita. Lupa enggak teh pada jamaah saya. Kajian ting orang nguburkan, anggar ke nguburkan asa batu dikuburkan kan. Jadi kuburkan ke asa batu, ditahlilkan asa batu, dikuburkan asa batu, dipijahan asa batu. Dan tesetik sugan aing kumaha lamun disukan paeh dek ngabeneran kumaha sugan dek hayang ngabeneran salatna sugan hayang ngabenahan puasana sugan hayang ngabenahan itu nu aya teh nggaut we hayang ieu kep meuli ieu hayang meuli ieu deui beres ka meuli ieu hayang ieu deui kitu daya mutuhna kitu we urang beres hayang motor hayang meuli mobil beres hayang meuli mobil aya di nu anyar hayang deui nu anyar terus paeh mah teh ku mobil paeh mah teres singkat mau teh singkat urang teh ketep plus cerep we kaluar ruh araya di alam kubur kabeh dan dibayangkeun ku urang mamang urang aya di alam kubur abang urang aya di alam kubur
ma urang aya di alam kubur aya keur kumaha Gusti mana hati ku sikat-sikat di alam dunya mana hati berendah teu ngalakonan kana ibadah. Terus salilana dihantam, digebugan, disiksa, masya Allah. Pengen jejeritan teu kadenge ku anakna, jejeritan teu kadenge ku majikan anak. Mobilna nanggere di alam dunia, baina disiksa di alam kubur, masya Allah. Wa astah urang lamun seperti karingan teh. Angga we teh. Ngorejat dewe hate teh ngore. Geus tepi karingan teh ngorejat dewe. Itu kirang barang mungkunan mah dipungkunan urang ieu matana. Begitu luar biar orang keluar nyelamatkan karena puasa orang di pereman parona. Begitu orang dungadenge nu lain hakna orang ditutupan cerina gitu. Begitu orang dek ngomong kasar ditutupan kurang pahamna supaya tong keluar gitu. Masya Allah hesenya hese masya Allah. Jadi lamun teu bisa ngajaga gitu dek jalan mana orang meraih dek kamana jalan aja Gusti lalu. Nah, gitu geuning singkat teh saeutik jelema teu leban maraot dina Ramadan teh geuning gitu. Masyaallah Gusti lalu. Urang teraskeun kana urang nyaeta kamari dugikeun kana hukum di mana urang dina dukhulil ma'isna al-tusti ila jawfihi biduni ta'amudi so'ib hukum ngasupkeun cai asupna cai keur nalika adus ila jawfi biduni ta'amudi so'ib di mana urang keur nalika urang teh adus ngan ti dieu dirijikeun di tafsir ijakan adus nu makmuran lamun aya adus nate adus nu dianjurkeun masyru'an fardhan nu disyariatkeun dek farduna sapertikeun kagus di janabah urang dina adus janabah adus junub gitu au sunnatin atawa adus sunat sapertikeun mana kagus di jumati dina adus jumat nu kitu mah dina adus jumat mah dina adus wajib mah falayam tulus saum maka teu batal eta puasana ijag tasalabi sobe nuangkeun cai kana badana. Jadi lamun cara urang menjelema adusna adus junubuh adus anu disyariatkeun terus mandi we begitu mandi aya disiuk teh lep teh cai teh asup kitu nya asup palayap dulu teu batal eta gitu kesabnan kusabab eta mah kaayaan ijag tasala bisobi kusabab disiup. Berarti lamun disiup mah aya ihtiyat, aya kehati-hatian, da paur disiup mah moal mungkin gitu. Tapi sing hati-hati ijag tasala bil ingomas gitu. Lamun kayaan nyelam kumaha cenah urang teh ditelem. Nah eta mah beda deui kade ditelem. Kade mun ditelem mah ngahaja urangnya renang gitu nya lamun izakana gusnu peroma murin bihi lamun adusna adusnu teu disyariatkeun kagus tabarrudin aw tanzifin wing mandek mandi we gitu mandi teh supaya tiis kitu tah supaya tiis we gitu ai barang dirinya teh asup kana jawab maka fayatul som maka batal eta dina puasana saun agtasala bisobin lamun dituangkeun mah eta mah dek disengaja saun agtisala bisobin atanapi dek dituangkeun airna atanapi bil ingomis atanapi renang maka nu teu disyariatkeun mah eta mah fayatul som ijazabahul ma kusabab nyata asupna eta cai masyaallah hati-hati kalau menggina mandi kan al hukmu ijazabahul ma min ghairi ihtiyari fil madmadati wa miswa fil istisaq istighfar kurang kamari geus ngabahas eta
Ieu ngabahas dina masalah urang berkumur madoh itu aya berkumur teh aya anu disunahkeun kade dianjurkeun kumur dina mana tah kumur dianjurkeun mah fil wulu'i dina wudu awil gusli atanapi dina adus eta mah dimakmurkeun kade jadi disyariatkeun kade dimasruah gitu disyariatkeun. Nah, kumaha lamun kieu ilam yubalik biha lamun henteu nemen teuing mah kumurna seperti kieu urang teh wudu Allahumma arini anon Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik kumur urang teh gitu biasa we di kumur-kumur begitu kumur-kumur ngan teu banget kumur-kumurna ait teu banget mah teu banget eta mah maka fala yabtulu saum ijazah bakul ma lamun berkumuna teu banget mah maka teu batal lamun teu sengaja eta asupna cai punten aja ya ngaja mah saeutik geus sakit gitu diasupkeun teh ngaja mah teu beda in balagu fiha tapi lamun keras mah keras kurang teh hadam gitu nya kumur-kumur banget gitu dibangetkeun kumur-kumurna lamun kitu mah fayatul sauma ijazah bakul ma li anna mubalaghah makruhatun minas shaim batal puasana asup eta cai tanpa sengaja usaha eta mah makruh pikeun jelema nu puasa itu tah hukum tanya mengatakan Masya Allah guys teruskan kamari terpikir ka istimna mematak ngabatakeun al-mufakkiratus sabi istimna ayat talabul khurujil mayyit neangan supaya keluar cai mani berusaha itu guys kamari dibahas utamanya dibahas kurang teruskan di dia para jamaah serena ayat hukmul qiblah kurang mah hukum nyung di bulan puasa besing orang hayang nyung ku di hukuman heula di besing aya nu hayang juang cium gitu nya yang tiga nanti dah moal tapi kan aya pangatan anyar mah berbeda gitu nya besing gitu hukmul qiblah gitu ayo mang pasti naon udah jelas nyung apa gitu jadi jelas nyum saha yang bujur sapi kayak kade dia tidak salah sama pesawatnya agak fatal ini nah jadi dia hukum qiblah tarum ijakan atau arniku syahwati hukum nyum teh tahrumul haram ijakan atau hariku syahwatihi lamun mantak ngadatakeun kana nafsu kade ngadatakeun nafsu mah tetepnya wana ijalam lam tuharik syahwatu fakhilaful ula kumaha lamun kieu ahli mah nyeum teh da kitu mah aya syahwatan teh bangere hukum nyeum dicium bae kitu nya majikan teh itu cek khilaful ulama wala tubtilu illa ija anjala bisababiha maka terbatal kecuali ija anjala bisababiha kecuali kaluarna mani kusabab nyieun eta gitu jadi kieu ya lihat sikapna urang kira-kira lamun nyieun pamajikan kusab urang moal gitu aing marawapan katempel saeutik teu kaot kitu nangtung gitu nya tekaupan gitu ya tekaupan kecuali anu nyium teh geus eueuh artian kumaha teh artian aki-aki kan ini aki-aki ini meunang jadi aki ini atuh hayangna atuh ini atuh geus tinggalan nyium geus sarojeng nyium kana kulit domba kitu nya itu kan ini itu bahasa lah gitu jadi aya syahwat gitu posina gitu
daya zawat gitu kalau kira-kira orang kuat ya aing kuat kalau mendiam oke gitu mah dia terkenal deh tapi lamun anu sakira-kira orang mantang teu kuat mah ulah kan ulah nah eta pada zaman sadayana di mana nyata dina wa amma ijalam yutaharik sawatuhu fahilatuhu lah tapi lamun anu sakira-kira non itu ngajadikeun batal tetap kajian teh kumaha ge wala tutilu illa ida anjala bisa lebih jadi itu batal kecuali keluar eta cai mani dina kusabab kublah kusabab nah al-mufatir samin nyata nu ngabatalkeun al istiqomu ngahaja utah imah ngahaja utah ye ayat telabu wa ta'amudu hurul qayyi imah hayu jorojokan itu supaya utah anu kitu mah payub tilu maka batal walau kana qalilan sanajan utana saeutik hayu itu punya dijegel gitu supaya kemajuan supaya utang itu mah ngajam udah gitu ngajam lah tetap batal wal qaih wa ta'am alladhi ya'udu ba'da mujawajatil halqi wal ma kumaha lamun kieu dina muntah teh eta muntah teh wa ta'am kaluar anu setelah naon nyata ngalewatkeun ba'da mujawajah nyata dina tenggorokan urang teh kajeun teuing cai nu kaluarna gitu walau lam yatabayyar tamu walau nahu kajeun teuing eta teu berubah rasana bauna eta walau nahu jeung teu berubah kajeun teuing rasana teu berubah bauna teu berubah itu eta wal hukmu ija kharaja min qayyi lamun kurang dek dihukuman dina muntah teh ampamahu mutanajjisun maka hukum mulutna eta jadi najis gitu kusabab utah fayajibu alaihi maka wajib kata jelema ayak silahu nyata kedah dikumbah wa yubaligo bil madmadah jeung kudu kumur-kumur itu kusabab supaya bersih itu nepikeun ka bersih nah ti dieu sehingga kieu cenah tetap wala yubtilus saum teu batal puasana ija sabaqul ma kajenting asup cai tanpa ngahaja ila jawfi kana eta jawab biduni ta'ammudi kajenting kayana eta berkumur kusabab berkumurna eta dikudukeun itu kalau bicara orang utah utah kumur itu kan kusabab utah dikumurkeun itu asup cai itu kan kusabab eta mah difardukeun dikudukeun ngabersihan maka sehingga terbatal gitu terbatal lah eta dina masalah kumur geus urang teruskeun aqsamul iftar bil iktibar mayal jamu bisa babihi ayat nu mantap membedakeun puasa jeung wajib dilakukeun mantap membatalkeun jadi ayat nu mantap membatalkeun karena puasa hiji al-iftaru lihu fi ala ghairihi nyata mantap ngabatalkeun kana puasa teh eta kaayaan jelema kumaha kaayaanana seperti kieu jelema teh bulan Ramadan aya we batal kunaon alhamili kusabab kaayaan hamil kunaon sababna kana ngabatalkeun tidak hamil kusabab duhu fiha ala janainiha ngabatalkeun puasana teh kusabab khawatir karena janina itu kusabab wal murdi'i itu nyusuan hariwan gitu urang jadi kieu aja aya jelema nu batal baca ieu mangan hukumna wajib qada wajib fidyah kumaha wajib qada wajib fidyah wajib qada wajib fidyah mah jelema anu hamil awe hamil ngan paur itu eta paurna eta jelema hamil teh khawatir karena janina itu kusabab dina nyusuan kitu tah besing mere efek kanu jadi bayina keur dulu disusuanana
atanapi dina kehamilanana atanapi dina budakna ieu mah khawatir tah nu kitu mah di hukumanana lamun batal puasa teh ngabatalkeun maka eta mah wajib qada wajib fidyah kita amma ijab toro tahaufan kumaha lamun kieu ieu mah khawatir teh khawatir dirina ieu mah dirina kade tadi mah khawatirna kana jabang bayi kana orok atanapi kana bayi gitu ieu mah ayeuna beda deui khawatirna kana dirina si awewe jeung kana anakna dua ieu double ya aya tadi mah hiji amma ijab toro tahaufan ala anfusihima teh berarti dua diri antara dirina jeung diri budak gitu wala tip lahima jeung budakna falaisa alaihima maka nu kitu mah itu maka nu kitu mah ila qada nu kitu mah teu kudu fidyah ngan wajib eta manehna teh ngalakukeun kana qada nuang fakot jadi itu kudu lamun dirina bahaya kana dirina mah kitu nya kana diri jeung jabang bayina gitu dirina ngan imah ngejar kana diri itu anfusihima sehingga eta mah cukup qada hukum teu kedah fidyah tapi lamun jarak beli porun ka budak ya lamun urang teh nyusuan budak ya si budak teh kan aya susu keur nalika puasa masih ibu teh kitu nya keur nalika puasa efekna ka budak kena kitu budak teh jadi hambar kana ci susuna teh nah ini paurkeun ieu budak beusi kena penyakit akhirna gitu tapi bahaya ieu beusi bahaya dibatalkeun ku sabab paur ka budak nah eta mah kedah qada jeung fidyah tapi lamun dua mah dirina jeung budak nah eta mah kedah qada hukum teu kedah fidyah gitu fakot al iftaru ma ta'khiril qada atanapi jelema nu ngabatalkeun puasana beserta ngakhirkeun qadana ma imkanihi itu mungkin dina ngodoanana hatta ata ramadan wa akharun bi ghairi uzrin terus asup deui kan ramadan kan kitu ge aya uzur saperti si awewe head begitu head kaya anak teh ramadan kitu nya Sawal, hafid, haji kan masih kena tengok doang. Begitu tepi karajab, sahabat kayak uzur deh. Gitu. Ngahaja ngahirkan, kayak uzur. Aprok di jeng Ramadan. Begitu aprok di jeng Ramadan, anu kitu mah tetap kedah kodo jeng fidyah. Gitu. Sakumaha cenah fidyahna? Al fidyatu hiya mudun wahidun. Likulli yamin min ghalibi kutil balad. Sahiji mud sapoena min golabil kutil balad anu eta nyata naon bahan kekuatan dina hiji daerah atau di tempatna jadi kubeas bisa mutel lamun kurang bisa masih saliter teh kan sok saliter gitu samud dah samud bisa mud seperti orang tadi ta lamun hari wakana pauri anak nah eta samud apa enak dalam dua fe dua mut tilu mut gitu ya betul maya jamu fil qadotuna fidyah ayat deui ieu mah anu di mana qada hungkul itu qada hungkul henteu kudu fidyah ieu mah qadoan hungkul mana nu qadoan hungkul kamu mah jelema nu batalna ku sabab pingsan atanapi wanasyan niat pohok karena niat itu pohok karena niat itu pohok jelema teh pohoan teu niat itu penting gitu nya ada orang sing hati-hati mun teu niat dina Imam Syafi'i mah tetep kudu lailah setiap poe teh kudu niat lamun teu diniatkeun teu sah ade dina Imam Syafi'i mah adanya orang sing hati-hati ternyata kumaha orang anu sabulan ternyata mah sanes imam sanes gitu jadi imam sanes mah kersa sabulan gen gitu yang sabi mah malam yubayit gitu kalau mun teu ditentukeun ti peutingna dina niat tetep bisa pala saumalah teu puasa misalnya teu puasa tah kumaha nu kieu nu teu niat eta mah kudu qada teu geus fidyah gitu matakan sing hati-hati urang lamun mungkar aya dina tarawih mah urang bareng niatnya
Ai teu tarawih kumaha gitu. Oh teu niatnya kade niat sing bener niatna teh. Urang lamun dina tarawih ge niatna sing bener kade niat teh. Niatan sing bener gitu. Urang dina puasa niatan kade. Penting setiap penting tah. Setiap penting. Nah, sah pokokna mah eta mah tina penting sah niat di mana tempat tah eta mah. Haek niat. Nah, lamun poho ya itu orang teh niat wanasian niat. Orang teh poho teh niat itu eta mah tetep kedah kodo hungkul gitu. Kodo duna fidyah, ada kudu fidyah eta. Kudu fidyah. Wa muta'addi bi fitrihi bi ghairi jimain. Kita orang Mama yang jamu fil fidyah tuntunal kodo ayatin wajib fidyah doang tanpa wajib kodo ayat jelema teh ayan wajib fidyah hukum atau wajib kodo mana kasyekil kabir jelema anu banget di sekolah jadi saking gugus sekolah gitu boro-boro kita puasa tuh puasa ge sampai setengah paeh gitu Ima sehil kabir, tamu gitu mah, terpuasa ge, terpulang naon, terpulang di kodoan, gak sepidjah, tetap pidjahan kan gitu aja. Wal marid Allah jilayurja buruuhu antara pi jelema anu gering, ngan geringna, anu eta geringna teh layurja buruuhu anu diprediksikan ieu geringna muacakeun gitu. Muacakeun, oh geringna gering kolot teh aja. Gering kolot gitu kudu geus kolot gering apa geringna bahan dicageureuan ieu mah eta mah tos we cukup pidah hungkul teh kudu dikotoan eta mah nah maya jamu fil godo walal fidyah ayati jelema nu teu wajib godo teu wajib fidyah talamun hayang teu wajib godo teu wajib fidyah mah tapi fil mazdon seperti jelema batal puasa ku sabab jelemana eta gelo nu gelo mah kudu diperluan kudu puasaan begitu jelema aja begitu jelema gitu ujung-ujung gelo gitu nah tegur atau tegur diperluan tegur kejahannya gitu nah al-muta'addi bijununi kecuali itu oge kaayaan anak gue muta'addi bijununi kusabab kaayaan teh kaayaan gelokna kusabab itu lalawara teu kaceroboh itu ceroboh gitu jadi mun ngaja mah dagor-dagor ke desina supaya gelo eta mah teu sah eta mah ieu mah anu teu aya kecerobohan gitu ujug-ujug gelo jelema teh eta mah teu kedah dikodoan teu kedah dipijahan gitu tapi lamun ngaja mah supaya teu bener teu kudu kodo teu kudu pijah mending gelo we sabulan kitu nya ngahajar betul-betul kan sirahna atau mah teu beunang beunang gitu aja nah ya urang dina perkawis dina masalah naon nyata nu ngabatalkeun kana puasa urang teruskeun nyata termasuk urang dina bab ayeuna insyaallah urang dina bab zakat fitri teh sumiat bizalika li anna tajibu indal fitri nas min shaum ramadan nyata dingaranan zakat fitrah teh kusabab wajib diwajibkeun nalika jelema eta jelema teh min syam ramadan keur nalika buka dina puasa Ramadan mantakan dingaranan we fitrah ai fitrah teh hilqah teh zakatul badan sebab ya kunaon sababna kedah aya zakat fitrah kusabab di annaha kama fil hadis diterangkeun dina hadis zakatul fitri tuhratu lis-shaim minar rafasi wa tu'matu lil fuqara wal masakin zakat fitrah teh nyucikeun pikeun jelema nu puasa minar rafasi tina dosa di zakat fitrah teh nyata nyucikeun jelema nu puasa tina dosa wa tu'matu lil fuqara
jeung eta teh kadaharan kaum fakir jeung kaum miskin. Eta hukmuha hukum zakat fitrah teh wajibun bil ijma, wajib zakat fitrah teh wajib. Ira waktuna waktu ngalorkeun zakat fitrah auqatu ikhraj zakatil fitri, waktu dina nalika ngalorkeun zakat fitrah hiji waktu wujub, aya waktu wajib, aya waktu fadilah, aya waktu jawaz, aya waktu karohah, aya waktu hurmah. Jadi aya waktu-waktu na urang rek di mana ieu zakat fitrah na ieu. Mana waktu wujub? Waktu wajib mah biidroki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal bi an yakuna shakhsun mawjudan wa muttasifan bi syurutil wudub ida ghurubi syamsi lailatal id. Waktu anu wajib mah biidroki juz. Biidroki juz teh kieu. Urang teh puasa dina Ramadan, begitu aya dina Ramadan jeung Syawal, iraha Ramadan, iraha Syawal, ieu teh kudu jelas heula. Ramadan teh iraha, Syawal teh iraha. Itu wajib zakat fitrah. Jelema wajib zakat fitrah kusabab bidrokil juz min Ramadan, kusabab aprok sebagian dina Ramadan, wajib dina Syawal jeung sebagian dina Syawal. Wajib. Ya lamun aya jelema di dinya wajib. Gitu. Maksudna kumaha? Urang beresna Ramadan teh iraha. Datangna Syawal teh iraha, awalna Syawal teh. Gitu. Jadi lamun urang rek ningali kana awal Syawal jeung dina juz'in min Syawal wajib ini Ramadan, juz'in min Ramadan wajib ini Syawal, sebagian dina Ramadan dan sebagian dina Syawal, berarti urang teh pergantian antara berang jeung beuting jeung bulan. Kira pembagianana berarti kan urang pan beureun ieu teh tanggal 28 sompama teh ayeuna teh ya. Tanggal 28 gitu ganti bulan teh isukan sompama pergantian bulanna kan berenang ulang teh dina maghrib. Na maghrib. Jadi dina maghrib pergantianana buruk. Begitu tirinya matahari terbenam gitu. Ngalelep ganti bulan, tah didinya tah gitu. Dirinya berarti jam genep mun maghrib namun jam genep lewat 10, kemudian 10 lewat 4 gitu. Genep lewat 3. Lamun jelema aprok tidinya, aprok dina peuting eta di antara sebagian tina Ramadan jeung sebagian tina Syawal, maka wajib keluar ke zakat fitrah. Gitu, wajib. Ieu mah kieu jelema teh begitu puasa memeh tanggal 28 teh mau eta mah teu wajib zakat kan. Teu wajib zakat. Wajib zakat Rasulullah. Bisabab gitu. Bisabab henteu ngaidrok dina juz min Ramadan juz min Syawal. Kusab teu manggihan sebagian dina Ramadan jeung sebagian dina Syawal gitu. Kitu urang tulis lah di mana katanya. Ieu na eta na di mana? Spidol jadi teh rada pentingan saya gitu. Itu karena canak kada borna. Spidol di itu. Ya, eta dina ngidrok. Jadi supaya babari paham ya. Urang teh wajib apa henteu iteh gitu. Karena wajib apa henteu. Eta dina wajib heula, setelah wajib urang tinggal heula. Aya di waktu fadilah, waktu utama. Ira waktu utama mah yaumul id ba'da tulil fajri wa qabla salatil id, nu paling utama dina poean Idul Fitri ba'da tulil fajri samemeh eta naon nyata fajar shodiq
atau nanti cek kurang mah sampai subuh, sampai subuh itu sampai subuh tah samemeh sholat id eta tah nu paling utama. Di eta waktu fadilah. Kan di waktu eta mah boro-boro urang dek zakatnya. Besing teh kabagian ke besing ke hese urang lamun cenah hayang buburu didinya hayang buburu make samping anyar kan. Jeung baju anyar gitu nya. Padahal mah eta nu utama didinya tah. Jadi waktu fadilah eta itu mantakan jelema dina urang zakat fitrah mah usahakeun. Jadi dina zakat fitrah beda jeung zakat jeung dina Idul Fitri beda jeung Idul Adha kali. Dina Idul Fitri mah kedahna urang kajenting rada diberangkeun saeutik gitu. Urang saona bila perlu dina sameme urang ngalaksanakeun Idul Fitri teh umumkeun heula teh sing aya can zakat gitu. Ya can zakat. Yang sing aja zakat. Sabab kieu ya. Dina urang dina naon? Dina eta dina Idul Fitri dina naon dina ngalakonan zakat. Aya kieu cenah. Cek Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqol shaumul id mu'allaqu bainas samai wal ard. Dina puasa teh itu puasa Ramadan nepikeun ka id eta teh amal teh ngagantung antara langit jeung bumi hatta yu'addi shadaqatul fitri nepikeun ka urang ngalaksanakeun sedekah fitrah gitu. Jadi ngagantungkeun lamun can fitrah mah. Katakan satu penting jadinya dina urang ngalaksanakeun zakat fitrah teh gitu. Weja ada sedekah fitri begitu ngalaksanakeun dina sedekah fitrah jalallahu janahain adro bena yatiru bihima ila sama'i sabi'ah gitu. Eta lain kira orang lamun cara ningali kana keutamaan kieu udah jangan sedih. Hapus mah eta make lap. Dahareupkeun sati. Dahareupkeun sati. Eta kitu teh. Nah, mantakan urang dina naon? Dina zakat fitrah ke aya zakat fitrah takaran-takarana ke aya takaran zakat fitrah. Jadi urang ningali kana takaran zakat fitrah pada jamaah sadayana ieu takaran-takaranna. Jadi kadar tina zakat fitrah teh wajib dikeluarkeun per orang teh 2,7 kilogram per orang gitu. 2 kilo 2,75 kilogram gitu. Ya dina biidrokil juz min Ramadan. Urang lamun ningali para jamaah sadayana jadi ya pada jamaah sadayana eta di idrokil juz min Ramadan wajib min sawal. Dia hukumnya jadi wajib. Nah. Hukuman wajib teh, anu aprok kata jelema teh hirup dina sebagian Ramadan, di sebagian dina Sawal. Dina waktuna kurang ke dina tanggal 28, sebabnya 28 ya. Komatnya orang teh isukan teh ya. Non kurang dina kayaan ieu Ramadan. Ramadan terakhir ya, akhir Ramadan. Akhir Ramadan ieu asup ka di Ramadan kan ieu kan. Ieu kadieu di Sawal. Nah, di Ramadan di Sawal. Pergantianna di dieu.
Lamun jelema teh hirup na itu ya. Tapi kada hirup, hukumnya jadi wajib. Cakap betul. Kumaha mun teh maot jelema teh? Malam takbiran, zaman takbiran gitu, maot can ditepi gitu karena sawal. Kan di takbiran orang teh sawal kan. Di takbiran teh sawal. Urang teh dianjurkeun aya disebutna takbir mursal, aya ngaranna takbir muqayyad. Jadi orang terangkan deui, aya takbir mursal, aya takbir muqayyad. Dan takbir mursal dia urang dina waktu ieu. Gitu. Nepikeun ka salat Idul Fitri. Mulai orang di dia maghrib, orang harus mulai takbir dirinya. Beres tak? Kita beres Idul Fitri guys. Cukup tak takbir. Tapi beda dari Idul Adha. Katakan Idul Adha maksudnya takbir muqayyad. Ini takbir muqayyad mah eta lain kira nepikeun ka tanggal hari tasik terus dan takbiran dirinya. Katakan orang aya kapungkur kasepuhan gitu nya. Terus lamun cara orang dina Idul Adha mah asar takbir heula gitu geus memeh diri dan teh ke maghrib takbir heula maghribna. Ke dina zuhur takbir zuhurna takbir. Urang dina nyolatkeun mayit takbir heula. Gitu. Yes. Ayeuna kieu begitu teh jelema nikah. Begitu nikahna, kayaana nikahna di jam 5. Nikah ya. Begitu nikah jam 5, begitu kayaana, kusabab geus nikah lagi dia, akhirna eta jelema teh kayaan teh nepi dia. Begitu nepi ka dia, berarti ieu jelema salaki wajib dirinya ngajakatan pikeun pamajikanana. Dia berarti kusabab geus aprok mangi dina Ramadan jeung Syawal. Gitu. Lamun nikahna ieu kumaha? Nikahna di dia gimana teu wajib berarti. Kusabab kayanana kan teu aprok jeung Ramadan. Mun nikahna teh ieu ya, mangkakan nikah mun dina malam takbiran. Gitu. Jadi teu kudu ngalokeun zakat fitrah ke pamajikan. Gitu. Kudu ngalokeun zakat fitrah. Wajib. Anak kumaha mun kieu? Budak lahirna teh ieu jam 5. Budak lahir. Lahir jam 5. Nah wajib zakat itu. Wajib zakat lamun ketika dia. Budak arek borojol teh tukang borosot. Itu jam 5 ngaborosot teh. Berarti budak teh manggih berenang. Hirup dina Ramadan. Aja hirup dina Syawal. Gitu. Berarti kayaanana ieu budak teh kayaan ibu teh wajib zakat fitrah. Tapi kemarin lahirna teh ieu jam 8 lahirna teh wajib teh zakat. Gitu. Dan kesalahan teh aprok di Ramadan. Iya. Gitu. Lahirna di dinya. Ieu nah hukuman wajib lah ya. Wajib. Jadi dina kayaan wajibna seumpama teh mah kieu jelema teh hayang we tanggal 20 itu zakat fitrah keluar. Kalau zakat fitrah tanggal 20 kan urang sok mamalemannya. Malam 2 hiji gitu. Malam 2 tilu, 24, 25. Kita mamaleman teh hayang ngalokeun zakat fitrah. Jadi kalau zakat fitrah dina kayaan dina jam 4 teh banget. Eta meunang zakat fitrah. Zakat fitrah. Gitu. Cokote Kamil jelema lagi paeh gitu. Besok jelema teh teu aprok jeung Ramadan doang, teu aprok kana Syawal. Teu wajib gitu nya teu wajib. Teu wajib. Ya teu wajib tuh. Ya teu wajib. Kayaanana. Jadi lamun eta jelema kayaan posisi eta jelema teh teu aprok antara di Ramadan wajib ini Syawal, maka itu wajib. Anu wajib bila mati hidup ini. Mun aya jelema anu maot, ketika anu Syawal, begitu maot wajib di zakatan. Tapi lamun maot tanah ieu mah jam 7 nih,
pas malam takbiran wajib zakat keluar tuh wajib sekarang kenaan wajib wajib ya. Masya Allah Gusti dah kayak gitu di dan teh karena juz min Ramadan idrok karena lebih idrok jadi manggih nah berarti manggih antara sebagian itu aprok gitu ngajalankeun menemukan Ramadan jeung sebagian tina sawa gitu eta mah ngakulasikeun kitu we antara mayana aprok apa henteu dirinya lamun manehna berarti hirup di antara Ramadan teh jeung dina Syawal maka eta mah kakenaan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah teh kurang sasok kade ukuranana cek Kanjeng Rasul anna Rasulullah SAW faradha zakat al-fitri min Ramadan alam nasi so'an min tamrin aw so'an min syair ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Cek Kanjeng Rasul sanyana geus diwajibkeun zakat fitrah dina bulan Ramadan sakabeh jelema salobana saso 2,75 kilogram itu nama biasanya kilometer segelas itu artinya itu orang sakulak ya bener deh sakulak baik itu orang sakulak gitunya dan kade orang lamun dina mustahik zakat nah kade sing hati-hati mustahik zakat kade jadi sing bener heula mustahik zakat itu antara ayat disebutnya amilin itu ari amilin mah kajenting aya dina 8 astaf eta tapi dina amilin mah tetap kada dibagi wala qasirotan itu menang diringkes teu menang ketiga diringkes dia urang posisinya jadi amilin ari amilin teh naon jadi kudu nyamulan amilin ayo urang mah asal amil jadi amilin asal amil jadi amilin gitu orang mah jadi amilin we gitu jadi seakan-akan amilin teh naon gitu ari amilin teh jelema anu menang rekomendasi di pemerintah seperti kia muncat mah ka Ustaz Gande di pemerintah teh di pihak Menteri Agama teh Ustaz Gande wayahna copotan zakat diberi tugas tah direkomendasi di pemerintah berarti eta teh Ustaz Gande teh jadi amilin gitu diamilin begitu jadi amilin ayo narimaan zakat itu tarimaan zakat ya itu tarimaan menanglah 80 kilo itu menang 80 kilo begitu 80 kilo itu menang dia ngabagina kurang coklat 60 kilo jangan kurang jangan amilin teh loba itu kurang berekeun mereka fakir miskin mah tah 30 kilo teu menang gitu teu menang diringkas komo duhapkeun kabeh mah gitu mun duhapkeun kabeh kayanana teu menang kabeh tadi na takrib jae nya takrib ari teh yang we na takrib jadi kayaan anan kayaan dirinya dina kayaan urang lamun cara dina zakat kade kalau zakat tuh ulah di masjid kan kadenya orang zakat fitrah aya sisana urang ke masjid ulah kade teh bener abdi gaduh kitab aya kitab jadi kitab teh kieu aya ya jadi kitab teh aya anu kitab di Beirut aya kitab anu di urang salah satitik berubah manana dina kitab jadi aya nu salah ternyata sehingga nggak menangkan karena masjid bahwa masjid itu menang zakat fitrah masuk ke masjid gitu soalnya tuh kayak gimana jawab saya ada orang kena sabilillah ya lah kalau jawab saya nya nah ini nama masalah zakat jadi dina zakat malah mungkin ada orang semua boga anak nu menang orang di zakatan fitrah kurang eta anak can balik gitu sing hati-hati besing ya ayo kurang teh boga anak teh geus balik kurang di Jakarta urang ka masjid langsung kamilin TPB-nya ke budakna desa ya lamun anu geus balik omong heula kurang bejaan jang itu ku abah ini di Jakarta nu jang kajen jeung budak teh geus sah tak kitu tapi lamun di mah ujang teh di Jakarta tapi teu ngomong sudah geus di Jakarta usaha geus balik gitu
Kamu nu can balik mah teu kudu ngomong urang aya can balik mah. Gitu aya can balik mah gitu. Gimana nu can balik? Jadi nu geus balik ya kade. Kudu ngomong heula geus balik. Gitu. Nah, urang kadeda dina zakat fitrah sedangkeun zakat fitrah teh eta teh para jamaah sadayana lain kira dina zakat fitrah teh urang lamun urang ningali kana zakat fitrah ngajadikeun hiji eta zakat fitrah teh ngajadikeun susuci pikeun jelema nu puasa. Jadi suci nyucikeun pikeun jelema nu puasa. Malah mah kieu dina zakat fitrah teh kade. Jadi zakat fitrah teh urang lamun biasana urang dahar nu alus wae nu harga beas 15.000 zakat fitrahna kudu 12.000. Ulah kieu urang daang aja 15.000 zakat fitrah mah jeung bulog we teh meunang kade eta mah licik gitu nya. Kade nu alus zakat fitrah kade nu alus. Naon sawabna? Sawab kieu ya. Cek saya non di mana di dia waqala Nabi SAW man atu sadaqatul fitri kana lebih kulli habbah yu'tiha sabuna alpan qasrin tulu kulli qasrin ma baina masjid wal maghrib. Kieu cenah jelema anu eta jelema teh nyata mikeun sedekah fitrah begitu sedekah fitrah bikuli habbah per biji, ini itu per biji ya? Per biji beas eta para jamaah sadana yu'tiha bakal dipahala ku Allah diganjar ku Allah sabuna alfan 70.000 gedong saiji beas eta 70.000 gedong teh para jamaah sadana saiji gedong tulu kulli qasrin ma bainal masjid wal maghrib hiji gedongna antara masjid jeung maghrib. Saya di biasa, kan sing hati-hati dinya biasanya, kalau dikurangan kadenya, ada ulah kurang kadenya. Aduh, masya Allah, eta lain kira eta pahalana para jamaah sadana. Setiap biji biasa itu 70.000 gedong. Eta sedangkan aya bara beas eta nu kurang di bawah gitu. Intinya, eta pahalana lain kira mantakan jelema anu geus fitrah mah teu menang diteke gitu. Apa balik teu kira. Itu Masya Allah. Ternyata dina urang masalah dina zakat fitrah zakat fitri tuhratun saim narofasi waktu matul fuqara wal masakin inna sama Ramadan mu'allaqun baina samai wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sanyanya puasa Ramadan teh eta ngagantung antara langit jeung bumi. Di urang teh puasa tapi di zakat fitrah ngagantung Ramadan puasa Ramadan. Begitu orang hayao gitu non ngalaksanakeun gitu lamun ngalaksanakeun mah teu ngagantung gadengan la yurfa'u illa bi zakatil fitri moal diangkat eta pahala puasana eta puasa Ramadana illa bi zakatil fitri kecuali ngalaksanakeun zakat fitrah eta tina kitab ya Anatul Talibin halaman juz 2 halaman 230. Jadi tetap urang kudu zakat fitrah kecuali pisan gitu. Pisan urang dina nafkahnya itu teu bisa urang kaya ananan teh luasa itu musirin. Di musirin asupna jadi kita musirin lah. Yes. Kata dina zakat fitrah bahkan aya waktu anu karohah, waktu nu makruh, aya waktu nu haram, waktu haram kade urang mah penting nama kieu zakat fitrah teh. Penting nama urang nyata zakat fitrah teh mulai tina pentingan malam takbiran. Aya urang biasana dekon dia teu kurang naon kitu teu kurang naon kitu tah. Kumaha cenah urang nu wajib teh anu wajib ngalorkeun zakat fitrah nu wajib zakat fitrah teh tajibu ala kulli muslimin hurin yang dikuku tayyamul id wa lailatih wajib pikeun sakabeh muslim
anu hurin anu mampu anu ngabogaan boga tah mana yaumil id dina peutingan id walailatihi jeung peutinganana eta mah dek lalaki dek awe dek budak dek leutik dek ni merdeka atau napi abid wajib. Jadi ukuran kurang 2,57 kilogram eta teh ukuran dahar sampai saputi ukuran matakan wajib gareta wajib gitu termasuk kurang sing hati-hati kudu kana mustahil wa yustaratu liwujubiha an takuna fadilah amma yutaju ila mimma yali itu berarti seperti kieu ya jelema dina eta jelema teh non kaayaanana anu zakat fitrah teh jadi wajib kusabab syarat gitu aya syarat gitu bisa yuhtaju ilaihi bisa non nyata merek urang kanu butuh gitu jeung deui urang menang pahala jadi utamakeun aku kieu nu paling utama ya urang hiji jelema anu termasuk nyata non jelema anu boga hutang gitu boga hutang sedangkan non kayaan urang aya pandirinya teh kan urang ukoro wal masakinnya wafiriko wal gorim lah eta gorimin gitu nya tak asup tah urang teangan kurang loba ieu nu miskin loba nu fakir loba di urang loba kan nu fakir nu miskin kae utamakeun eta tamakeun angkuli soksin gade. Jadi dina zakat fitrah mah sasok eta setiap per kepala ai sasok teh 4 mud ai arba'atu amdadin limudin nabiyye 4 mud takaran Kanjeng Rasul wa huwa ma yusawi cenah hayan cek urang mah anu lebih deukeut mah 2,75 kilogram eta tah urang matakan urang usahakeun kurangnya zakat fitrah gitu komo urang ka non kanu fakir kanu miskin utamakeun dan itu cara pembagianana lamun urang jadi amilin sama di masjid bagi heula kedah dibagi heula lamun teu dibagi malena itu udah dibagikeun heula beres dibagi kabagian sabaraha eta amilin kabagian sabaraha eta fakir jeung miskin itu sing teratur kade soalnya tahap patuh terus bisa pertanyaan dina masalah zakat urang kita mah utamakeun anu penting mah usaha kira-kira urang tepat dina sasaran gitu tepat dina sasaran terus urang usahakeun ku bias dan aya dina kitab al-fatawa mah apakah utamaan kena bias atau utamaan kena duit gitu dina kayaan ayeuna memang aya lebih utama ku duit memang gitunya ya memang tapi begitulah orang mah tetap dina majadi ulun suatu mah bias bagusna bias gitu adapun lamun ku duit itu maksud ku duit teh urang meser teu tahu gitunya gitu yang lamun ku duit berarti kayak beda takaran gitu soal nyadak mah jeung sapinya jadi beda takaranana jadi tang salah takaranana nek duit tapi urang mah harus bias bisa meuli artinya bisa meuli insyaallah bias insyaallah pada jamaah sadayana sebab memang capek insyaallah hapunten nanti ngaosna mudah-mudahan urang dina Isa sehingga mengkurahti Allah urang sing ditampi amal ibadah urang sadayana amal ibadah puasa urang tarawih urang yang sadayana anu urang ngerasa haus sasa ngerasa lapar ngerasa capek dina puasa mudah-mudahan saya dina ridho Allah Subhanahu wa taala seperti nantinya mudah-mudahan orang sing sehat walafiatin Allah pada jamaah sadayana kalian sing sehat walafiatin ahli-ahli orang sadayana Allah mudah-mudahan sing berikan divisi Allah orang yang lebaran yang bisa sedekah kabatur itu bahasana THR gitu ya yang bisa merek sebab dina waktu urang dina waktu Ramadan mah memang waktuna urang kudu waktuna terbawah gitu ya derma
Membawa mudah-mudahan sembari dipikirkan Allah. Begitulah para jamaah sekalian, hapunten cekap wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.